Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Iman minangka bebeneran. Dumasar serat Ibrani pasal 11 ayat 1 dugi ka 12. Sarengna sujanten puseur pangenyepan urang nyaeta ayat nu kahiji anu unggalna kieu. Percaya hartina yakin nya kana hal anu keur diarep-arep, ngarasa pasti kana ayana hal anu teu katembong ku panon lahir. Para mitra, bebeneran atanapi kebenaran remen pisan diwatesan ngan perkawis hal-hal nu tiasa diverifikasi ku panca indera sareng tiasa ditampi ku logika atanapi akal. Padahal pangalaman tos ngabuktoskeun yen bebeneran teh ngungkulan logika. Bebeneran teu salawasna tiasa ditingali ku soca nu kawates jarak pandangna, tapi aya sareng dialaman ku jalmi-jalmi iman ti jaman ka jaman. Para mitra, pangandika Gusti dinten ieu mintonkeun kasaksian iman nu sesah ditampi upami urang ngananjer atanapi ngandal kana rasio sareng indria nu kawates. Margi aya kawasa nu gaib nu teu katingali nu nyiptakeun alam dunya sareng sagala hal nu dinten ieu tiasa nembrak katembong ku jalmi. Habil, Hanok oge Bapa Ibrahim sareng ambu Sarah ngalaman Allah nu ngauban sareng nyumponan hirup aranjeuna ku berkah nu teu tiasa diprediksi, teu tiasa dikinten-kinten sareng ditengetan sateu acana. Nanging Gusti Allah ngajangjikeun eta berkah ka aranjeuna sareng aranjeuna ngarespon ku iman, ku percanten. Sadayana kajantenan numutkeun kawasa sareng waktosna Gusti. Kumargi kitu panulis serat Ibrani nyindekeun yen iman atanapi percanten teh dadasar ti harepan sareng ngaraos pasti kana ayana hal-hal anu teu katembong ku soca lahir. Para mitra, sapertos tahun-tahun kamari perjalanan urang lumaku di taun nu enggal ieu emang masih kasaput ku misteri. Nanging urang patut ngahaminan iman percanten minangka bebeneran. Naon nu baris kajantenan, nu baris kasorang engke teu kateuleman ku logika atanapi akal sareng soca lahir urang. Nanging sakumaha Gusti Allah nyarengan sareng ngaberkahan jalmi-jalmi nu iman di mangsa kapengker, Gusti Allah oge janji nyarengan urang di zaman kiwari. Cepeng janji Gusti eta ku urang minangka bebeneran iman. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema iman minangka bebeneran. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi sadaya. Nu ngiatkeun sareng nyegetan iman abdi sadaya supados abdi sadaya tetep mi iman sareng ngandal ka Gusti Allah anu langgeng. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.